Nadia. Nama saya Agni. Nama saya Nisa. Selamat menikmati video ini ya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share di bawah ini. Dadah. Tuh, Agni aing boga HP anyar. Mama, HP-na HD naonan yang di jerona. Aya picokan. Oh, pantesan aku ada kieu. Nyaha, aku HP-na oge alus, HP-na oge mahal. Oh, gitu. Hayu gerak orang cobaan picokan. Hayu atuh. Hayu. Hayu orang picokannya sabari dieu. Hayu. Tuh, tinggal yang picokanan. Mah hayang ulin mah. Ulin heula ai. Yang kenaon yang Keur picokan ka dieu atuh. wah naon yang picokan teh. Cik hayang nyaho ih. Tuh HP orang mahnya bisa picokan. Oh, heueuh ieu mah HP teh benar-benar alus kieu. Ieu mah. Atau hayu orang ngajaran. Geus HP orang mah mahal bisa rusak. Agni mana ya tuh boga? Itu Tara? Henteu. Nah, tuh lain negara meuli. teu boga duit urang teh. Mana? Boga duit. Nah, atuh menta ka indung maneh. Urang mah ulaheun dicarekan ku indung urang. Mana? Orang mah erek menta ka indung urang. Tah gitu atuh jiga si Rara menta. Mana geura menta? Da urang mah pasti disiksa ku indung urang. Puas. Orang mah rek balik heula rek menta HP. Heeh atuh jukeun. Si Rara oge balik buru mana geura menta ka indung maneh. Heueuh urang ge rek meta sugan ayeuna mah dibere. Lah besar rek balik ah. Urang mah erek ka indung urang menta sugan ayeuna mah boga baeun. Tapi kita bisi ulaheun ku indung urang. Bisi dicarekan kamari ge nyarekana hohoak nepikeun ka disiksa. Kita bae ayeuna mah sugan baeun ayeuna mah. Bah, tadi abi ngabibit apa baturan? Abibita saha yang bisi diomongin kayak indungna ger we mantap pasea jeung indung manasan Teu ngabibit HP kan ieu mah HP mahal. ulah ngabibita wae batur bisi diomongin pan eta teh HP mahal ke ger we panas Heuh atuh kan mah moal bisi teu kabeuli.
orang di HP-an. Kamar lananya. Baru dakte nang hidaw. Dah, ayo baru dah. Sisi amat curi, sisi ngambek, sisi ngambek, sama lu bisi ngambek, jangan banyak saya bahas dulu ya, Nu bolak mana tuh? Kurang ngomong nu bolak mana? Ya kadang tuh kursi mah. Tuh di situ cokot. Sorangan. Nah, iya, ayo di masa sekarang kita pemandikan. Ya, orang yang percaya, ayo kamu masuk. Wah, ayo si ayang. Tuh iya mah teh, mari jawab mah. Ya. Yang. Yang itu barudak nyala lampen. Si Agni. Ya. Hayu yang bisi kamu renang. Ada buang ke orang. Oh iya senang lah atuh buru-buru bantu itu nyala lampen. Buru-buru atuh bisa keberangan jijik. Oh jik atuh lah. Privat. Seger, Isman dia lah. Nggak gawe ya. Gawe. Alah. Rencana pemasukan ya. Pusing. Ngopi gue lali malah. Lali. Kira-kira lali. Kamu labung. Iya, kita ngomongin dia yang bocor ya nanti marah ah. Ayo teh ingin naon dasar ah. Bud.
dulu sebenarnya. Loh, jadi benar. Kamu ya? Ya tabok saya tidur ya. Ah, beres enak ada dia orang ngopi teh. Salah. Ya mau kau wae paling lihat tuh. Arek ngopi ya? Dahar. Teh. Ini kopi ji. Bidung ulah. Sebiji. Biji cenah si aing ka mangsa dahar. Bidung teh. Yang mana teh di lockdown wae di imah. Banyak sarua jeung kurang. Kurang ya sila aduh ya nyampan yang pamajikan geus makan wae tuh duit pajar ke teh beas geus beak. Pusing kumaha anu pagawean we ngopi teh. Kembali atulah syukuri we tangarangan hirup modal berenang aya rezeki na berenang kita yang ngatur hirup. Ari ku kitu na mah heuh. Ngan asa geus jenuh cenah gedog we di imah lah. Pusing. Ya kopi teh atuh hiji wae. Da itu mah geus dahar. Nah tuh pakai ngopi naon deui syukuri dengan sebagai pantau gawe we terus. Jangan we dulunya. Dengar hantu. Syukuri nikmat. Ya. Nah, mantap. Ten. Jelema anu imah teh. Cing urang jalan ka depan. Pantesan negarawan teh nyaut dengan aya di dapur. Aya naon? Aduh, tiap kali ka beneran wae, tiap urek dahar nyambo tadi teh biasa we rek ngobrol rek naon deui rek kabako kongres mah. Bisi rek minjem duit, urang mah teu boga. Moal rek minjem duit ka dirinya rek nanyakeun, Bang Emo kumaha carana ngiluan Bang Emo? Euy, katarang ngiluan, masak ngiluan mah eta teh tetangga. Tanya teh nyaho baru rek nanyakeun. Urang mah ulahkeun ku salaki, soalna naon nyakek maneh. Nah emang nyakek maneh kumaha Bang Emo teh? Heeh, saminggu na kudu aya eta teh. Nya tapi batur mah ka abring-abringan nyaluan Bang Emoknya. Kapaksa we meureunnan. Tadi nyakek maneh mah urang mah jadi atuh bawa tadi na edeh nyaluan. Boga duit mah teudeun we, kanaon pake nu kitu. Terus tadi na we sugan ningali batur abring-abringan nyaluan Bang Emok. Nah, udah usulan, neneangan indungna. Oh, enggak setu kayak gitu mah. Bang ngajak dahar ke orang. Oh, dahar wayang ngilu dahar wayang. Kumaha keur lieu teu mah urang rek nyaluan dahar deui we tiap mangkukna terong. Euna ngulek-ngulek digetak-getak eta sambal. Geus atuh teh kitu mah itu budak geus ngagolawan balik heula. Pangagroan ieu mah atuh. Arana ya. Korea. Orang teh anu ka ieu mah. Teh eta budak tinggalan. Cerit aya rek dulu, cerit. Oh, nitip ha? Biasa.
kudu ditiung heula ada di jero imah. Bae ketang sok wae ada ditiung mah. Aduh. Aduh, ya kumaha lalampahan. Pegawaian geus kacau. Diadareunkeun. Pegawaian jahropi, jahat rokok kopi. Aduh, ya kumaha hirup ya Allah, ya Rabbi. Kumaha kahareup nasib. Di imah ukur hadolin gerak dahan modal ulin. Majikan di imah manyin wae. Jangan pegawaian ka mana. Usum kieu mah. Jadi baraing hirup. Ah nya kitu we lah meunna eta mah ujian ti Allah meureun ka urang naikeun harkat derajat keimanan urang. Urang kudu kuat tina kasabaran ieu. Cepat hikmahna we sareng berkahna ti Allah. Mati we hirup mah. Syukuri apa adanya. Ambil hikmahna urang dina dibalik nikmat ieu. Geus ditiungna. Geus tadi si Ici datang teh ka dieu. Datang tadi teh. Rek nginjem duit. Borora anggar nginjem duit, nyaho loba gosip di dieu teh. Cuk urang teh kitu. Oh gitu. Urang teh tadi datang, rama maksa nginjem duit. Nyaho urang ge keur lieur. Rek di ruang bang eok sieun. Aing baheung ku salaki. Heeh, bade lagi jeung naon nginjem kana kitu. Sarua jeung rek ngalekek sorangan eta mah kitu mah. Aya keur mayarna. Ya basa laki teh gawe kumaha. Terus atuh kumaha si Ici eta jadi pinjem duit keur naon tadi bukan. Beli kumaha kitu ka urang ngomongna teh. Keur butuhna we datang teh keur butuh mah. Deuh kasih irungna acung. Heeh nya kitu we ka urang oge tadi teh. Urang ge lieur borora anggar nginjem batur nyaho urang teh keur susah. Nyaho urang teh keur teu digawe. Ku urang teh kieu we tadi teh. Wah. Urang teh kali-kali pun mirip-mirip kan deh. Sudah we atuh emang mah datang-datang ka ieu mah. Jadi kapokkeun da eueuh duit borora geus. Mere kitu sekalian. Eta kumaha kayaknya salaki urang mun minta duit kurang gerek bere kita kan. Wow. Kalian. Udah modal. Ayo ngomongan pamajikan bisa, ngomongan urang teh bisa. Lebih gampang urang banyak pamajikan. Oh tuh. Mana tuh urangna? Dek ngomongan heula meni cus ngomongan urang teh. Jalan, aduh, orang ulina. Ayo, yang naik ulina, yang. Aing atuh, nungguan baru dak heula. Naon euy? Si Lisa. Aya, ada pabrik dapat kali. Tinggal si Ida sama rokok ya. Ayo ka dia kasih. Nek, mana mama masih mah terkadang tiris kan hujan sih aja guna. Mana mama sih pun tiris atau tuh ya, iya carana tuh. Baik buka tuh, boga kurang aku. Si biang lu, ayo kamari makan ciamis. Oh, aduh, orang lenter tawa, punya tuh mental. Itu kan orang kayak mana ya? Kuring. Iya tuh ribetnya ya. Iya tuh ya. Mana orang kaya.
iya simut mah. Doanya. Mau nih bang dong, kasih Eon, gue setak. Udah ombel. Udah, kemana indungnya sih? Jangan kasih boleh. Budak. Seganteng acan. Kalau nggak pelek di kuat. Hari baru dah. Hari ini malam sih. Hayang lagi serarimut. Itu mah harus gauran panas tiris yang disimut. Kenapa gitu? Wah, bener nanya-nanya panas tiris disimut. Naon deui? Teman-teman PBS-na itu karena tinggal di resep maghrib. Bisa ditahan ku inung-inung mah. Di mana-mana. Ada si Om, ada si Papa. Ayah karek balik dia. Aduh, bergawe. Halo? Mama, Ayah di mah. Biasa we ngasuh si Ami. kemarin kemana ya? Si Abis. Ciamis. Oleh-oleh. Wah, Mana? Maghrib lain kira barang itu. Bendak mahal. hujan. Oh, lain. Jadi, Bunuh diri. di mana? Di luar. Palingan buyang pak. Jika sama anak opor Ya ampun. Kira uy neng. Ini sekarang kita balik sini nih. Udah dicarikan. Kurang balik kulanya. Oke itu murah di sini mau deui. Oh, kita kayaknya secara. Mulanya tujuh. Orang mau ganti siap lah. Sampai dicarikan.